illallah, Allah Allah ya Maulana, la ilaha illallah, Allahu Ghaffarul Junub, la ilaha illallah, Allahu Ghaffarul Junub, ya Rasulullah ya man hubbuhu yashfi siqam, ya Rasulullah ya man hubbuhu yakfi siqam, ataballahu syafi kullil wara yaumadiham, ataballahu syafi kullil wara yaumadiham, la ilaha illallah, Allah ya Maulana, la ilaha illallah, Allah ya Maulana, la ilaha illallah, Allahu Ghaffarul Junub, la ilaha illallah, Allahu Ghaffarul Junub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam 8, tapi nemalan jika nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah nu jadi sekar panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina mana. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang. Sidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor malah ngecer kajungjunan urang sadaya. Suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imanna teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadule ku kapanasan. Urang mundut kana Maha Agung urang menta kana Maha Kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, muga-muga dina ieu pangajian sing alus pangajena. Urang teu bisa ngahormat batur, matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur.
Ari ibu boga jam teu bisi henteu lamun dek di pakuran jeung dek di pikiran tina ieu jam nu kumaha jam nu alus. Jadi pertanyaan teh jam nu alus nah jam nu dijieun tina inten lain, nah jam nu dijieun tina emas lain, nah jam nu dijieun tina perungu lain. Kajeun tina inten diteretes ku inten handapna make emas tapi ditempo jam ibu jam 10 dina kuring jam 8 tah sanajan jam ibu tina inten tapi ngaco anger disebutna jam ngaco. Jadi jam nu alus mah lain nu dijieun tina inten lain nu dijieun tina berlian. Jam nu alus mah jam nu nuduhkeun waktu kalawan tepat. Di sim kuring jam 8 di ibu jam sabaraha? Waktuna hees teh. Jadi jam nu alus teh lain jam nu dijieun tina inten, lain nu dijieun tina emas, tapi jam nu alus mah jam anu nuduhkeun waktu kalayan tepat. Ayeuna bawa kana awak ibu, ibu teh manusa, kuring ge manusa, tah manusa nu anu alus, nah manusa anu gedongna sigrong mobilna mewah sawana lega, nah manusa anu luhur elmuna, nah manusa anu gede pangkatna, nah manusa anu kanal duitna lain. Manusa nu alus mah manusa nu cocok jeung fungsi ka manusaanana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kami Allah nyiptakeun jin jeung manusa lamun lain keur ibadah. Rampa we awak ibu ai ibadah teh salat wungkul lain, zakat wungkul lain, sedekah wungkul lain, ibadah haji wungkul lain, maca Quran wungkul lain. Eusina ibadah mana awak ibu lamun bener ibu salat bibir tong sok ngomongkeun batur, panon tong popolotot kana kagorengan batur, ceuli tong resep kana gosip, ngalengkah tong kana salah, hate sing nyacas bodas eta salat ngawujud dina akhlakna, tah eta salat dina bijil dina dirina. Tuh. Pan geus karasa nya. Apan urang mah salat tuluy ngomongkeun batur anger. Salat tuluy sasangor ka salaki ge anger, salat tuluy kana gosip mah beuki, berarti salat karek awakna can salat eusi hate sabenerna. Weh. Tah, kitu belah dia keprok eta teh ku rumasa teh. Mata hakikat nu ngaran kahirupan mah lamun bener urang salat bawa kana akhlak. Eusina tilu ari salat teh sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi, shad lam jeung ta. Ari sod sidqul qauli disiniran ku bacaan salat. Salat teh bacaanana alus, talamun bacaan salat alus maka ucapan ge kudu dibawa kana alus. Ulah ari salat di alus-alus, ari ngomongkeun batur anger wae, jeung dulur teu akur-akur jeung tatangga parasea, karek alus bacaanana can alus dina akhlakna. Well. Geus rada kasinirannya. Hiji tah yen salat teh sidqul qauli alus ucapan. Nu kadua aya nu ngaran salat teh lam, ai lam teh layyinul qalbi leuleus hate. Jelema nu leuleus hate dihina moal ngalawan, dituding moal ngalawan, dipitnah moal ngalawan, dijahatan ge moal ngalawan. Sabab jelema nu leuleus hate mah boga rumus tilu rupa, bisa seuri kanu baeud, bisa mere kanu pedit, bisa nanya kanu tara. Pek teangan jelema nu surpa kitu tah eta jadikeun guru nu sabenerna. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara, nganda direretan teh eueuh atuh. Kudu bisa seuri kanu baeud, balik ti dieu salaki keur baeud barakatak ibu seseurian, insyaallah di dagor termos ibu. Maksudna seuri kanu baeud teh lain hartina urang kudu seuri hareupeun jelema baeud eta mah ngaledek, tapi seuri ka jelema nu baeud teh kajahatan batur tong dibales ku kajahatan, tapi kajahatan batur geura bales ku kahadean. Batur ngewa urang mah kudu cinta, batur benci urang mah tong milu nyaci, batur mah panas urang mah tong milu panas. Naon sababna? Layyinul qalbi, ladang salat teh leuleus eusi hatena. Katilu ladang salat teh tarku ma'asi, ninggalkeun kadorakaan. Ibu aya ngomongkeun batur dosa? Ari pedit ku harta dosa. Ari panas ku milik batur dosa. Ngomongkeun kasalahan batur dosa. Popolotot pepedeng-kedeng kasalaki dosa. Nah atuh teu eureun. Sedengkeun nu ngaran salat teh tanha anil fahsai wal munkar, ladang salat teh kudu bisa nyegah perbuatan keji jeung perbuatan munkar.
Matak lamun jelema salat tuluy-tuluyan salat tepat waktuna bener makhrijul hurufna hade rukuna alus tahiyatna kade alus salatna cantang tu alus jeung akhlakna. Matak ladang salat tu sebenarnya ibu tong hayang lalajo batur ngingki ka masjidna, tong hayang lalajo batur di sarungna, tong hayang lalajo batur leket ka masjidna, tapi lalajoan kumaha carana si eta bisa ngahargaan ka sasama dina hirupna. Ulah ari ka Allah sujud, ari makhluk Allah diledek. Kanu genut teh kuat ye nyebutna teh. Kurumuy jelema montok ieu teh awak atau adrem gitu. Tong sok kitu. Sabab nu ngaran kahirupan manusia mah diciptakeun ku Allah dalam keadaan sempurna. Sampurna toong ceuli gajah kuat badag, ceuli ibu kuat leutik tapi aneh, leutik tapi ngadenge anu jauh oge. Jadi leutik-leutik ieu teh ceuli tapi bahayaeun. Jeung jadi penyakit keur kaum ibu-ibu, lamun ibu baeud harewosan ku bapak, mah tong baeud aya acis 3 juta jug langsung ngareret atuh lain ta tadi. Lalakon kahirupan manusia, tak ibu teh manusia, kuring ge manusia. Lamun memang ibu manusia, tampilkeun sifat manusia, ulah manusia tapi nimpalkeun sifat sato. Lamun memang urang manusia, tembongkeun sifat manusia, ulah ari ngaku manusia, aya nu aya sifat sato. Bandungan ku ibu doma hijikeun dina sakanang dagurger jeung pasea. Matak lamun aya manusia nu ateul tanduk hayang pasea wae naon beda jeung bebengok doma. Aduh sadil atuh da. Kunaon make jeung amek ka batur, pedah batur nyen gedong urang amek eta mah panas ngaranna. Pedah batur meuli motor urang keheul eta mah sirik ngaranna. Jelema nu panasan jeung nu sirik moal aman dina hirupna. Batur nyen gedong nyeri hulu. Batur meuli kongkorong ratu gangen, batur meuli motor muntaber, batur meuli sawah paeh. Moal jongjon ieu hirup lamun ngukut keneh penyakit hate nu aya dina diri. Matak tugasna pangajian, tugasna Quran, tugasna salat, tugasna Nabi Muhammad eueuh deui memeres eusi hate nu sabenerna. Matak ibu teh ibarat imah, lamun di imah bala beresan. Lamun di imah kebul empel, ngarah naon di imah hayang bersih, ngarah betah di cicingan, hate hayang tenang, beresan eusi hate sebenarnya tong ngukut penyakit panas baranon. Sadil atuh da. Batur majuna usaha judang jeding dia moal teu nyegik kitu. Batur teu kaciri usahana tapi loba duitna moal teu nuyul. Kabeneran deh jelema beunghar teh boga budak botak nolol tina janela tuh ceuk aing ge tuyulna. Ulah ngukut penyakit hate. Ngadangdanan awak soal babari, tah ngadangdanan eusi hate soal hese. Kulit hideung hayang bersih gampang, meuli we skincare 1,5 juta. Anu dipakena teh beurang jeung peuting. Palebah nu peuting make nu hideung, palebah dikeukepan teu bebeja ka salakipan ngoceak. Katempo teh huntu we herang. Hayang geulis mah babari tinggal meuli skincare ngan kade ulah poho menang di wedak menang di lipstik menang di sidow menang, tapi kade kudu bareng jeung amis budi. Ngarah cek batur teh nya geulis nya amis budi. Geulis heueuh ngan asem pamatuk teu resep. Karek ge salaki nyabak ngajedog horea mani. Padahal geulis tapi teu matak ngageunahkeun eusi hate. Talung kene goreng patut tambi amis budi alus we. Tanya kuring eta na gerhana hayang menang jodoh nu goreng patut amis budi teu sudi ibu. Ari hayang manu sampurna we nya geulis nya amis budi. Ngan hakikat manusia teh hampura lain dina awak nu ieu. Matak cek ilmu kolot ieu mah sabatas kurung. Matak cekolot nu kuringan di jero kurung. Matak ibu teh ulah apal kana kurungna tapi kudu wawuh jeung kuringna. Naon nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung mah korong. Bandungan korong leutik rujit min cinit ngan pi kageuleuheun. Dangdan setekar kebek, make up dipake, blush on ongkoh, nongtot tina irung da teu sudi ngadeuketan. Tah kitu cabak bisi ayaan. Naon korong dina ibadah, luhur ilmuna, luhur pinter maca Qur'ana, pinter hade salatna, hade muncul penyakit ria, beak pahala ibadahna lantaran ujub jeung riana. Tah bebengok ria teh korong dina ibadahna. Well. Ngaran-ngaran jelema ria hampura geus moal aman hirup.
Lamun loba batur jamaah naker nu dibaca alif lam mim. Timpah salat sorangan panu dibacana teh al-ikhlas teh. Jadi ngaran-ngaran jelema ria mah loba batur jadi asa kapuji, eueuh batur jadi merod dina ibadah. Tanu kitu teh ria ngaranna. Deuk tahajud nyen status pan OTW tahajud. Bubar tahajud hayang ditanya batur, ditanya peletuk ku batur kunaon jiga nu tunduh tahajud di dieu teu eureun-eureun. Ieu teh ria ngaranna keur naon amal ibadah urang dibeja-beja ka tatangga. Da si eta lain malaikat nu moal nyatet amal urang moal. Sugan ibu tahajud 40 poe dibeja-beja ka RT langsung dararatang hade euy maneh henteu ibu. Matak hakikat kahirupan manusia gumantung eusi hatena. Lamun harta caricing di jelema nu alus hate bakal bager. Yatim katulungan, miskin kabantuan, jompo bakal dipangomeankeun imahna sabab harta cicingna di jelema nu alus hate. Hariwang lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana, beuki sombong dina hirupna. Make anting ge nu panjang. Padahal ieu teh make box, make speaker, make sound system. Pan si eta mah da ria ku antingna asa teu ka kuping jang ustad. Nah hatina anting jadi torek. Padahal hayang nempokeun anting anu mabay jeung panjang ria ngaranna. Matak bab ikhlas teh memang rada hese, da ikhlas mah urusan eusi hate. Nu ngaran kahirupan manusia teh hampura gumantung hate. Matak ucapan dina Islam mah hiji qalbi, dua qauli, tilu fi'li. Breng qalbi, qauli, fi'li. Sekali deui qalbi. Tuh panu belah ditu mah calangap pungkul. Demereun teu apal qalbi, qauli, fi'li. Qalbi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean. Mun ibu hayang lalajo jelema nu alus ulah nempo ucapanana, tempo eusi hatena jeung prilakuna. Dari ucapan mah bisa direka-reka. Kumaha we jelema keur hayang, pan jelema keur hayang mah datang ka warga, belaan jendela dibuka, dadah ibu abdi teh calon insyaallah lamun jadi pret. Pan baheula mah keur can jadi hayang panggih jeung bapak babari, lain bapak nu hayang panggih jeung itu, tapi itu nu hayang panggih jeung bapak. Ayeuna geus jara di urang hayang panggih da hese ngadon geblus ka alam gaib wajurig jarian nya euy. Matak lalajo jelema mah hiji eusi hatena, dua perilaku dina hirupna. Tong lalajo omonganana, omongan mah kaituna sok mamanawian. Kurumoy tetangga nganyang ti mana peuting pangaosan da di dieu mah di lemur ieu moal aya nu pangsolehna maneh ti baheula ge turunan santri tungtungna mamanawian atuh 100. Matak nu ngaran hakikat hirup mun ibu deuk lalajo jelema tong lalajo ceramahna, tong lalajo pidatona, tah lalajo mah perilaku dina hirupna sabab hatena alus, ucapanana alus, prilakuna ge bakal alus. Nya hate ari hate teh kolbun malikun, ari hate teh raja ibu. Ai ngaran-ngaran raja, ibu daek barang bere ka batur hatena bageran, ibu daek seuri ka tetangga hatena alus. Bahkan jelema nu boga alus hate geus siap ditipu batur, geus siap dihina batur, geus siap diledek batur, geus siap dicaci batur. Tayangan makhluk Allah manusia ngaranna nu boga sifat sarupa kitu. Allah nyiptakeun ibu sebagai manusia, kuring ge pan manusia, maka cek urang Sunda manusia. Ari manusia teh mana nusia. Pan ibu teh jelema, da ku kolot baheula mah kirata jelema teh merjel tina beuteung emak, pan bener. Ta ieu ge manusia, lamun memang manusia, mana nusia atuh? Manusia, mana nusia? Mana nu hak urang? Maka manusia mah ngiblat ka Gusti Allah, kudu nyaahan, kudu asihan, kudu dedehan, tong panas baranan, geura tulung anu butuh, geura talang anu susah, jahit teu teuleum, bere oncor anu poek, hudangkeun jeung lemadu, ta eta ngaranna manusia. Geuleuh, rujit, cua, ngewa, adigung, sombong, manusia wujudna iblis jero hatena. Mata kuring nanya, ibu osok ngawadul? Tah kitu ngaku, lamun teu ngaku bohong teh. Osok ngawadul.
osok sombong, osok pedit, nepi ka paket komplit. Toong dina sejarah nu sombong saha? Firaun, nu pedit saha? Korun, tukang ngawadul saha? Abu Jahal. Jelema geuleuh ka Abu Jahal, tapi naha perilaku Abu Jahal dicontoh. Jelema geuleuh ka Firaun, tapi naha perilaku Firaun ayana awak. Jelema geuleuh ka si Korun, tapi naha perilakuan si Korun bet ayana hate. Jadi urang teh geuleuh ka si Korun, geuleuh ka Firaun, geuleuh ka Abu Jahal teh geuleuh kana awakna tapi cinta kana akhlakna. Bener. Tak kuring nanya, ai pangeran ibu saha? Pangeran ibu saha? Allah. Osok ngawadul, osok sombong, osok pedit. Tak Allah nu mana nu nitah eta. Ternyata orang teh ngomong Allah teh bari teu wawuh ka Gusti Allah na teh. Aya nu dicaritakeun adalah Allah, nu ngabohong adalah Abu Jahal, nu pedit adalah Korun, nu sombong adalah Firaun. Dina bibir ngomongkeun Allah, tapi hate eusina bebengok si eta. Matak manusia mah teu bisa ditilai tina omonganana, tapi geura toong laku lampah dina eusi hatena. Bener? Gedongna masih grong, mobilna mah mewah, ngan eueun nu nganyang. Naha beungeut nu gablek gedong haseum pamatu. Karek ge nganyang geus teu ngeunah nu pabeungeutna nya. Coba jelema teh sangsara, imahna ge butut bari ku bilik, rabeng jelema nganyang, tempo perilakuna. Kamarana nyai bade pangaosan, engke nyimpang heula ka emak keur ngulup jagong, hayang we kadahar ku maneh, rabeng jelema datang, imahna butut bari ku bilik, molongo ongkoh, kunaon loba nu nganyang, marah mah eusi hatena. Gadong sigrong, mobil mewah, haseum pamatuk, teu sudi datang, karek nganyang anjing disada tah. Pan keu cek urang oge pan pas ceramah teh pas anjing ngajegug urang ngomong da sahabat abdi mah jeung anjing teh tuh gandeng atuh anjing sia teh da anjing disada matak tangtukeun ti ayeuna ari urang teh saha ieu pan cek batur mah geulis cek saha cek batur tong wakalegeg pedah ibu disebut geulis sabab batur mah ukur nempot tina beungeutna nu leuwih apal geulis jeung teu na salaki ibu pan tapak buduk 70 ge salaki nu nyahona matak lamun cek batur aduh si eta geulis karek nempo beungeut salaki mah geus nempo sabeuleuk geunyeurna kumaha cek salaki geulisna nahaun dina tongongna ge tapak bisul aya 60 siki matak manusia mah enggeus tong sok nyimpulkeun perkara anu katempo tong disimpulkeun perkara anu katempo nana gerhana ngomong nama da alus atuh innama shadaqata lil fuqara sarodakoh yang sedekah teh mah rizki nu geus aya ngulum rizki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah asup teh ceramahkan hate ibu isukna teh jadi hareuang sedekah boga dahareun disengsar-sengsar bikeun ka fakir miskin ngaratak kana lomari bisi aya baju teu kapake dibikeun ka fakir miskin ladang teh aon eta ladang ngadenge nana gerhana bandungan nana gerhanana apakah kuring sedekah peuting ieu kuring lain sedekah naon ngadudut saha nu bakal sedekah nu ngulem engke teh beres pengajian dus ongkoh amplop ongkoh kumaha bahasana punten we cep ustad ieu mah sedekahna geuning ditampa da butuh ternyata dalil dina omonganana alus pidatona cantang tu balik dina ngalakukeunana bener tuh lalajoan mah tukang son teu ceramah teu cicing we ngabetem tadi tapi moal aya nu pang bersih-bersihna hate adalah tukang son pang capek-capekna ieu acara tukang son menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain beres ti dieu mangul eta menerkeun eta ripuh bari mudun kumaha lamun ti gulutuk nana gerhana datang celengkeung ceramah paling sajam balik tah ending akhir bakal nyeri tukang son bayaran gede kene ustad katimbang tukang son tempo kuring karek ge naik geus sabaraha gelas hiji 2 3 4 5 genep 7 mun diinum kabeh ngarebek beuteung nah eta tukang son kuat eueuh cai-cai acan nyeri jadi tukang son teh ending akhir lebih nyeri buruhan bayaran
gede kene ustad katimbang tukang son. Amakeun tukang son teu dalamun amakeun ge bakal dipareuman sok we ngan paling moal dibayar moal teu diamuk kudu boga hajat ku indahna ieu tukang son hatena lamun aya we kaamak bener euy omonganana. Nah ari aing nu ripuhna ti jam asar di dieu ngajedog we ai manehna karek kurumuy ai bayaran gede manehna berarti amek berarti panas lamun panas urang tuker sok tukang son tiluan naik ka luhur panggung tuluy ceramah tak kuring menerkeun mixer duanana ge bakal hancur sound system ngebeledug ku kuring dicoo nu ceramah tiluan ngadon ngadeg-deg assalamualaikum nu hajat wirang mustami komplain matak jelema di dieu kudu bisa silih ajenan tong teuleum teuing kana takdir batur sabab manusia sacarana sacirina satakdirna matak tong lalajo teuing takdir batur awak urang ge can wawuh ka diri urang sabenerna bener tuh hadroh toong ku ibu sabaraha urang ieu hadroh 10 da kusilih hargaan bisa ngeunaheun sote penyanyi ngebeletuk musik bang bang ting tong keung bang bang ting tong keung lolepan si neng jilbab eta jilbab putih dembang ting dong keung bang bang ting dong keung geunaheun sote lamun ngabring lamun bareng sok nu nyanyi ka kidul musik ka kaler da moal aya nu nabeuh atuh matak nu ngaran hirup filosofina adalah jalma nu alus teh jelema nu alus hate jelema nu alus hate bakal bisa silih ajena hirup memang geus ditakdirkeun beda aya lalaki aya awewe aya luhur aya handap aya alus aya goreng aya bener aya salah aya pinter nu pinter ulah asa aing pang pinterna sabab Allah nitipkeun kapinteran teh tugasna ngoncoran jelema bodoh ieu mah geus pinter ngaledek jelema bodoh teu nyekrup jeung gawena mun ibu beunghar kudu sadar jelema beunghar mah kudu mere lain hayang dibere tapi naha kanyataan geus beunghar hayang BLT aduh lolobana nah ari mah jadi ngomongkeun batur deui Allah nyemere harta teh sangkan urang nyaho gawe oh urang teh boga harta berarti bakal dijadikeun ku Allah teh tatangga teu dahar pangmerekeun jemput teu boga imah pangyieunkeun yatim hayang sakola pangongkosankeun beunghar cocok jeung fungsina ibadah ngaranna ieu mah beuki luhur beungharna der loba ngadongeng nyieun imah teh beak 400 juta kumaha ceuk nu sangsara kumaha boga kongkorong jepret foto alhamdulillah 40 gram dari suami kumaha ceuk tatangga kumaha sia justru lamun jelema beunghar apal kana gawe nu aya bakal era tiung denai 150.000 baju gamis binih orang 750 can legging 250 can sendal 350 jigana 1,5 juta mah dina awak ibu kurumuy koropak na Idul Fitri celek ketek 2.000 artina si ieu teu boga ka era kudu perkara nu dipake kartos gedong heueuh sigrong mobil bener boga ari masjid sagede pelok menang udunan gerasok urang jalma nu katitipan ku Allah harta kudu boga ka era jalma nu ku Allah dititipan ilmu kudu era ku ilmuna luhur ilmuna kudu bareng jeung luhur akhlakna ulah luhur ilmu tapi bareng jeung luhur kasombonganana kunaon ibu ungu keungeukan tunuh atawa ngarti itu oh ngarti cenah teh tunuh heuh bisi tunuh mending bali tuh mata kahirupan manusia mah luhur handap alus goreng bener salah daek kedul tong tutudinganan karena kesalahan batur ibu manusia apa bener wae lain malaikat salah wae lain setan bener jeung salah manusia mah pada mikaboga matak bener salah milik urang alus kedul milik urang goreng jeung alus milik urang hade goreng ge milik urang matak geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga da ieu teh lain jelema halus lain ngan can kapanggih gorengna sekali
da ibu teh lain jelema alus lain ngan teu kapangih gorengna atuh batur kapangih goreng untung palebah mana untungna jelema salah kapangih dina salah bisa eureun tina salah nu paling paur mah ieu Pak nu hadir di dieu katempo bener ternyata keur ngukut ka gorengan aduh ngartinya jelema salah kapangih bisa eureun tina salahna da kapangih nu paling paur mah jelema salah teu kapangih akhirna deudeuyeun bapak ngalaman beger kapangih ku pamajikan nepi ka HP di blender irung ditonyok nyengsol ongkoh eudek beger deui bah kumaha ceuk abah teu sudi teuing naha huntu coplok pan eureun begerna da kapangih nu paling paur mah bapak-bapak anu beger nepi ka ayeuna buni teu kapangih tungguan ke geus kolot geus setruk kakara aya nu nyusul-nyusul budak tinu ngora sabau sahebat-hebatna munian tarasi keukeuh bakal kaang sebauna sabejad-bejadna gorengna urang ditutupan ku kahadean bakal kabongkar goreng patutna matak tong ngawiwirang ka jelema nu kapanggih dina kasalahan naon eta mah gejeng tong diwiwirang geus sidik cara Allah bisa jadi Allah ngahampura ka jelema salah ku wirang dina kasalahanana nu paling paur mah ieu tah paur teu nepo ieu aduh saroleh lamun sim kuring nyebut soleh karena tiung ibu nyebut soleh karena gamis ibu da salaki di tukang pret gitu teh sebab nu apal solehna ibu lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya salakina mata kasalaki teh kudu hade budi hade basa kasalaki teh kudu hormat kasalaki teh kudu nyaah tutupan aibna sabab ibu teh pakaian keur salaki salaki ge pakaian keur pamajikan tugasna pakaian adalah munian beda tah lalaki jeung awewe teh lalaki mah kumisan jeung janggotan matak lalaki mah teu meunang buat baeud Pak naha bandungan ku ibu kumis panjang janggot panjang tuluy baeud da jiga lele useupeun atuh ayeuna ibu kumis eueuh janggot eueuh baeud pan lucu matak lamun bapak nyengarepan pamajikan buat jeung baeud jemedad jemedud kade tugasna ibu mah adalah baeud ngan lalaki kudu sabar nyengarepan jelema nu keur baeud tong ditanya nu keur baeud ditanya nyegag Pak kunaon mamah baeud ku sia pan jadi gurger jeung pasea mending ge antap nu keur baeud mah tanyana awak urang aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang toong padaringan geus kosong beasna toong dompet ge galetekan 10.000 toong liptik geus dicokelan ku bilik toong wedak geus dekok tengahna ta bapak jadi sadar paingan pamajikan aing baeud da urang nu kurang mere tanggung jawab kanu jadi pamajikan asa dipangmeunangkeun hoream ceramah kieu teh sabenerna mah da nepi ka asa 70% berpihak ke kaum Hawa tuh. Koreh duit ku bapak teh mah hampura bapak buat baeud jemedad jemedud wajar mamah teh bapak adalah pamimpinna wajar bisi bapak kurang tanggung jawab liuk dengan regap taya heureut pakeun pungsat bahan lain teu hayang tiba heula nyugemakeun jadi pamajikan ngandalah di kumaha ladang usaha bapak ngan sakieu-kieuna aya ieu teh sasanyeng celengan duit 5 juta bikeun kanu keur baeud langsung nangkep lain tadi kunaon lalaki bisa kitu sadar kana diri bawel nyata pamajikan emang mah bae Pak kudu bersyukur boga pamajikan bawel teu kudu meuli radio teu kudu boga TV tak engke pamajikan nanya bapak naha teu gaduh radio TV bajawab ku bawa cekap ku bibir maneh ge ganeng jeung ngeunah da teu boga pamajikan bawel mah mun aya kahayang teh nyegag talung nu bawel bapak daripada nu pego coba dibere pemajikan pego pan teu puguh aya kahayang naon molor naon teh eta orok milu seuri ngarti gitu tuh talung nu bawel Pak matak lalaki teh kudu hideng kudu apal kudu paham cicing di lalaki nurus bumi lalaki mah kudu boga ilmu nurus bumi aya nurus bumi teh teuleum kana perasaan pamajikan bapak deuk ka sawah pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amek teu Pak da cek aing ge kitu wae atuh
Bapak deka sawah sangu eueuh cai eueuh pamajikan ngadon sare bari geus jam 7 amok teu Pak? Yai. Kuring nanya, lamun Bapak amok, ku amek Bapak nah pamajikan hudang. Ku amek Bapak nah sangu asak. Ku amek Bapak nah cai jung nyampak. Tanda naonan geus kolot gara amek. Justru ku amek ngandung rasiko. Pamajikan bakal digamreng, tegeblek cedok. Geblek pamajikan teh jam 7 molor wae. Kawas tuluyan turunan orai kadut gitu. Pamajikan baeudna bakal sabulan. Leos kana boboko kosong eueuh sanguan ditalapung. Leos cai saat dibebetkeun, datang ka tempat gawe dikulunu ku babaturan. Kunaon maneh beungeut kuat ramijun kitu? Sedil aing ka pamajikan. Nah, kuat teh nyangu-nyangu acan. Lol ceuk babaturanana. Geus ganti pamajikan kitu mah. Ancur rumah tangga lantaran kagoda eusiha teh. Lamun bener Bapak adalah pamimpin dina rumah tangga, leuleus jejer liat tali, teulem kana rasa pamajikan. Kunaon pamajikan jam 7 sare keneh buah-buah aya nu karasa, buah-buah hareeng, sampeurkeun tepak tarangna bari usapan tuluy pencetan, sun keningna. Tuh kahayangna da ieu mah teh. Ngeus disun kening Bapak bebeja mahampura Bapak tereka kebon leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh tong ngadat meuli di warung urah 10 enog asin 10 hakan di dinya keneh. Balik ti kebon datang ka imah pamajikan pan jug nyuu hampura Bapak teu nyangu jeung teu masak teh abdi teh nuju hareeng. Bapak gewat ngajawab abdi nu kudu minta hampura. Nah Bapak minta hampura ngaran-ngaran lalaki geus rumah tangga jeung nu ngaran awewe teu meunang hukumna jajan di luar tanpa bareng jeung pamajikan. Sedengkeun Bapak teh tadi nyieun kasalahan jajan di warung tatangga tanpa ngalibatkeun diri maneh. Hampura Bapak aya teu lalaki nu kitu di dieu? Alah teu dianggap. Aya lalaki nu kitu eueuh. Nari ibu teu percaya aya nyengcan saurang tah. Ieu mah unggal peuting init-initan deuk ceramah sangu eueuh cai eueuh aya amek ka pamajikan tara nah da can gablek atuh. Kunaon bet kudu kikituan pan tujuan daripada perkawinan, tujuan daripada rumah tangga, urang boga cita-cita hayang boga budak nu soleh. Tah hayang boga budak soleh teh inung bapakna nu kudu jadi contoh sabab anak sebagai saksi. Ngahudangkeun salaki ibu teh sun darenge anak gigireun ngahudangkeun nu jadi salaki sopan santun cium keningna cek salaki aya naon mama hampura cek ibu teh lain deuk ngaganggu kana kanikmatan tibrana bapa tos waktosna netepan subuh budak nyaksian da bakal kitu kalakuan nepi ka engke pan ieu mah ngahudangkeun salaki teh kalah ngawayang rok disingkapkeun da manehna mah geus baleuwih ka cai mah wadah jeung nyeusehan salat subuh geus kaliwat ai salaki setengah genep hees keneh pan amek nyedak tanang kamidek rok nyuk jingkap rap sigrap Purwadewa ngagerem eta ngahudangkeun salaki beledag teh bujur salaki ditonyok hudang bagong untung salakina pinter pan jeung ngarejat naon mama nyebut bagong berarti sapeuting aing hees ngeukepan bikangna kumaha ceuk anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja di dieu urang kudu bijaksana teh contohan anak ibu pasea jeung nu ngaran salaki aya anak eureun heula mun salaki keur hohoak ka beungeut ibu teu balik teu ecreug atos pak nama ke jeung atos keur rame budak toh heueuh mah kaleng gewat ku bapak kajeun hate medeungel nepi ka irung nyocur teh dan nahan amarah budak geus leos deui dudut ku ibu kumisna sok tuluykeun deui sok. Sabab rumus hayang boga budak sun soleh adalah tong pasea hareupeun anak. Ieu mah budak teh dididik pedit atuh da. Saha atuh nu ngadidik pedit ka budak? Ibu. Ai boga dadahareun teh tong dibawa keluar bisi maneh can seubeuh batur hayang nitah naon ari eta? Nitah pedit mata geus gedena teh kieu. Gagayem we sorangan si itu mah. Tara mereka batur teh. Tuh nya si eta mah gagayem we haben. Hai greret tutukangan kabitaeun teh. Oh henteu.
Kadang-kadang budak teh pan dididik nate titah wabuh jeung jurig jarian. Oh, pan aya budak umur 2 tahun 3 tahun mah ngeak wae tengah peuting teh. Rabu ku pemajikan, jejak pan salaki, "Bapak, bantuan atuh ngasuh teh, lain ukur nyieuna tamu." Cek bapak teh bisa naon ari urang asup kana jero risbang. Salaki pan keung kudu ngaran bebongok pemajikan. Geblus kana harapan risbang kakaut didinya bapak. Kawut. Kumaha cek ibu nyai gera jempe teh aya jurig keur kakaut. Pan salaki kasih geung disebut jurig, nolol tina hanapeun kamar, nolol tina hanapeun risbang. Kumaha cek budak? Ieu mamah jurig teh. Kumaha cek ibu? Heueuh jurig jarian teteh. Berarti budak teh ladang tina perkawinan jurig jeung iblis, Pak. Tong diwabuhkeun kanu kitu. Ised budak umur 6 tahun, titah ku bapana, "Jang meuli rokok ka warung." Pasti jawabanana sieun jurig bari nempo kumis bapana. Tong diwabuhkeun kanu kitu patut. Sabab kewajiban ibu ngalahirkeun anak hayang boga bedog nu soleh, contohan ku inung bapana. Sabab inung bapa adalah contoh anak sebagai saksi. Ngandung 8 bulan ibu teh. Sebulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrak. Ripuh ngandung teh, sok jawab, ripuh. Tah dengekeun, Mang, dengekeun. Ripuh ngandung teh? Tuh. Boga sabeureji budak. Ongkoh ripuh gableg 3 coba. Pan teu ngarti kana logika ripuh ibu ngandung teh ripuh. Boga sabeureji budak 3. Ongko ripu boga 3. Kunaon ibu teu kapok-kapok lantaran leungit kanyerina ilang kasusahna nalika nempo anak soleh, nempo budak bisa ngomong, nempo budak leleng kahalu, nempo budak lucu, leungit kanyeri nu bareto nu aya adalah resepna. Mata kaum ibu-ibu mah hampura pembohong gede. Eta bieu ge nyeri ibu ngalahirkeun teh nyeri, ripuh boga sabeureji budak, boga 3 pan ngawadul ongko ripuh boga 3. Tuh nu jujur mah bapak-bapak. Pak nyeri di sunitan, nyeri, eudek 2 kali. Allah eta nyebut buntung. Nah, ibu jadi ngabayangkeun. Borosot budak ka alam dunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingaranana 4 bulan dina jero kandungan, 1 bulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa. Tah dina waktu keur mangrupa maka Allah nyiptakeun jodoh, pati, bagja, cilaka. Jodoh, pati, bagja, cilaka. Tak ieu mah pitukangeun son. Ieu mah pi penceramaheun, barudak nu ditukang mah pi tukang hadroheun, Prabowo mah pi presideneun, Padedi mah pi gubernureun, tah ibu pi RT-eun. Tina beungeut teh tina wajah da berbeda, tah ieu mah pi geuliseun, tah ieu mah pi kemueun, tah si ieu mah gepeng, si ieu mah pegek, tah si ieu mah penek, si itu mah jangkung. Ulah sok silihina kana dadamelan Allah. Nah irung teh kuat leutik sagede leunca Allah eta teh menang Allah kade. Leutik-leutik ke pan romantis jelema nu boga irung leutik mah dicoo ku salakina unggal peuting kucel. Insyaallah coplok teh. 4 bulan dina jero kandungan jodona patina bagjana cilakana kun payakun cek Allah geus ditangtukeun matak manusia mah hampura Pak geus teu kudu loba jangar pamikiran geus teu kudu jengkel geus teu kudu lieur tinggal narima. Awak ibu pan dijieun ku Allah sampurna. Ieu rambut, ieu halis, ieu kumis, ieu janggot, ieu bulu dada, lungsur ka handap bulu bitis ngaranna. Cicing tong make jeung usulan aya nu kalewat cicing. Sidik ngahaja diliwat teh loba bebenyit. Ieu rambut, ieu halis, ieu kumis, ieu janggot, ieu bulu dada, turun ka handap bulu bitis. Cek Allah teh kami adalah nu nyiptakeun anjeun. Kami oge nu miara anjeun. Tong keung sapanjang urang boga Allah, urang dijadikeun Allah ge miara Pak. Mana bukti Allah miara buuk manyangan, tapi nah halis teu manyangan. Padahal sarua nu ngajedig eta teh buuk-buuk keneh tah. Sugan aya jelema halis nanti dia nepi kana tarang. Lamun ku Allah teh diurus, lamun ku Allah teh dipiara, buuk na manyangan atuh halis lagi kudu manyangan. Lamun urang dieu bari gareulis halisna panjang teu sudi aing ceramah di dieu da. Nyi ngeureupanu halisna ramueuk.
teka bayang meureun he kustana ge sarua halisna panjang cek kuring teh assalamualaikum kumaha cek ibu-ibu waalaikumsalam nu paling paur panganten anyar anu mana ngan aneh nama manusia sok kaleuwih halis geus alus teu ngajedig teu gede der dekrok ganti ku patrot balik ti dia pas sehat jeung salaki leungit hiji rambut manyangan bulu panon manyangan teu ti orok nepi ka detik ayeuna bulu panon anger sakieu tapi naha urang teu narima disambung dieluk-eluk padahal ngeunah kene bulu panon pondok ibu tuh nempot teh bulu panon pondok kucap kicep teh hampang dieluk-eluk menang meuli 400.000 dan nempok urang teh wajib nu berat kicep balik ti dieu pan poek gelebug angin badak nilep bulu panon duanana ti kusruh ka jalan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon matak manusia mah geus diciptakeun ku Allah dipiara ku Allah manusia nu alus nu narimakeun kana kehendak Gusti itu ibu-ibu meureun aya nu make juga langsung dicoplokeun antep we atuh kagok teh ujung di antep we antep kagok engke kuno hirup manusia mah ukur bisa narimakeun nyata mama kulitna hideung bae kulit hideung ge bae geus ti dituna kitu mah geus tarima alus we malan kuring sok nanya cing temang naha kawin jeung nu hideung genah nama jeung genah aman harta teh eueuh bangsat cing non urusan bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngoceak nah disampeurkeun huntu eueuh beungetan ternyata aya hikmah di balik eta Allah nyiptakeun penek Allah ge nyiptakeun jangkung nu penek tong ngaledek nu jangkung ge tong ngaledek anu penek sabab hareupeun Allah memboga fungsi masing-masing nu jangkung tugasna nyokot buah nu rada jangkung teu make gantar nu penek nyokot nog hayam di kolong geura cicing dina gawe jeung tugasna masing kakara disebut genah matak hirup hayang genah hirup jadi manusia sing inget kana takdir urang jodoh pati bagja cilaka geus diguratkeun kahayang ibu menangkeun jodoh nu kumaha nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot pan teu cocok jeung kahayang hate ari menta nu kasep bari beunghar aya nu datang nya petot alah nya leutik adeuh hirup deui geus tinggal nampak baik da kaum Hawa mah dipilih lain milih sagelis-gelisna ibu anger dipilih teu bisa milih ibu mah sugan cek ibu teh hayang urang ka ustadana teu sudi ibu tapi lamun kuring ngareretan ibu bapak bisa kuring milih ti luhur urang mah hayang eta bisa jadi Pak tapi nalika ibu teu bisa menentukan hayang kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tarimakeun da talung kene jeung nu petot atuh ibu jeung nu kasep bari beunghar mah awet rajet hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan rudet rungsing naha kasep bari beunghar sieun dipaok batur coba nu goreng patut hejigah ieu geus dilapurkeun malah cek salakina teu balik heug teu bae balik ti dia tawaran salaki Pak bilih bade salingkuh mangga mama teu capek mama teu rudek mama teu cemuru pek bilih bapak bade salingkuh pek bisi bapak dek nyanung 2-3 mangsa bodoh ibu yakin nawaran kitu teh si eta moal payu nah petot ya matak dibalik Allah nyiptakeun kade sing inget kana hikmah nah aya hikmah dibalik kejadian eta bener awak genut aya hikmah cirina alus parab dalamun ibu hayang begung mah babari antep salaki cenah beger moal teh meotan rudet rungsing tah lamun ieu warwog sanajan teu meunang BLT alus parab di layar cenah majarkeun pugu da hayam Bangkok mana teh nikmati syukuri montok bae sapanjang salaki resepeun sabodo mun dipoto tong nyangeyeng ieu mah dipoto teh kunaon situ ibu nyangeyeng ngarah ka tempo langsing
eta teh penipu aya dina foto langsing diajak panggih member. Geus teu kudu riweuh, tinggal narimakeun. Sabab ari Allah mah sok tara cocok jeung kahayang hate urang. Loba jelema nu hayang beunghar tapi sangsara, loba jelema nu teu hayang itu jeung teu hayang ieu tapi gede milik. Loba jalma nu hayang jadi tapi teu jadi, matak lol bahasa tauhid. Lempang tong dina hayang, cicing tong dina embung. Saban manusia kudu narima kana takdir ti pangeran. Ayeuna gerhana can kawin ibu. Takdirna we, takdirna lain jomblo hayang ditonyok teh. 40 tahun bari aduh aing we ya lieur ah. Astagfirullahaladzim, saha teh nu ngomong teh woy. Nyebutkeun teu payu. Lain teu payu, ieu mah hayangna levelna terlalu tinggi. Lain hayang nu make jilbab ngaguyupuk jiga ieu teu level. Lain hayang nu make gamis, lain nu hayang pinter hadroh, lain nu hayang pinter maca Quran, lain hayang anu pinter maca selawat, lain hayang nu daek ka masjid, lain teu level. Ieu maneanganna ge nu teu beuki duit. Kajeun tiu ngaguyupuk, gamis ngangsar, selawat dibaca, 2 minggu tong diberi resiko anger jeding dah. Matak ieu mah deuk neangan kumaha? Abikeun ka RT ka itu. Neangan nu teu beuki duit. Lepo. Alah marmot. Nari ceuk kos nu gelo ka urang teh ngasongan bikang marmot. Penghinaan eta ka ustad. Kawin we cenah jeung marmot. Sok asal ece jeung jaluna ka itu. Urang lalajo heula. Mun kira-kira genah bebeja ka urang. Oh duit-duitan. Ya jamaah nu ngalawan kudu kawin jeung marmot. Oh iya teh, tong berat-berat teuing capek. Loleh kewajiban indung bapa borosot budak ka alam dunya hiji bere ngaran anu hade. Sok catat ke ibu. Bere ngaran anu hade. Ta ieu ngaranna gerhana. Naha kalahiran keur waktu gerhana. Gerhana bulan matak sakieu mah rada bersih we kitulah. Da teu kabayang lamun lahir keur waktu gerhana panon poe moal teu tutung ibu. Kolot kuring nyaah ka kuring matak dibere ngaran nana gerhana. Sabab kolot baheula mah mere ngaran gumantung tina kajadian. Mun wedal Senen pasti we neni. Lamun Salasa pasti we asa. Lamun Rebo pasti abo. Lamun Kemis pasti iis. Tanu paling paur Jumaah aah. Boga budak 2 ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah pan jadi sarbo ah. Kolot baheula mah mere ngaran gumantung tina kajadian. Beda jeung barudak ayeuna loba teuing lalajo film Korea. Bere ngaran budak Prengki. Isad gede eta si Prengki ngurek geura sok aduh Prengki keur ngurek. Mana agen bae alus da eta. Bere ngaran nu hade sabab ngaran bagian tina kahayang. Hayang naon ibu kanu jadi budak? Hayang boga budak soleh. Lamun ibu hayang boga budak nu soleh, tanya awak urang, geus soleh acan awak urang. Lamun acan tong ngarep-ngarep teuing hayang boga budak nu soleh. Sabab prosesna budak nu soleh teh kudu dibere contoh ku indung bapakna sabab anak sebagai saksina. Nu kumaha budak nu soleh teh budak nu soleh teh toong ceuk logika kolot baheula. Sabta mustika dharma buana teng 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 teng. Ya sabtanira. Ngahaja ngalamun anu jantungan paeh tah harita keneh. Untung eueuh. Bae da teu hadir. Sabta 7 mustika jimat, dharma kahirupan, buana alam dunya. Tah nu disebut budak soleh teh nu boga jimat dina dirina kudu boga 7. Ngan kade balik ti dieu waing ge boga 7 mah cing teh naon bah batu ali. Sakti. Paleba mana saktina eta batu ali teh? Dah pokona batu ali abah mah sakti. Cinta kumaha lamun lapar bah dilegleg. Anggar wae cenah lapar, sakti kena beas daripada batu ali.
7 sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunya budak nu salat teh nu boga 7 ciri 7 jimat dina awakna. Lieur nya nerangkeun jimat. Da rata-rata jelema memikirna kana jimat teh batu ali, keris. Padahal jimat ieu mah lain jimat batu ali jeung keris, tapi jimat kahirupan sangkan hirup jadi hurip keur alam kahareup. Naon eka angka 7 lamun ngitung ti hiji nepi ka 7 ji 2 3 4 5 genep 7. Mun ku bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 7. Mun ku bahasa Arab wahidun isnani salah satun arbaatun khamsatun tis'atun sab'atun. Ku bahasa Sangsekerta eka dwi tri catur panca lasta sapta. Ku bahasa Jepang sok sarua. Bahasa Cina sok aduh tak si iya pinter mah sisok ibu sisok balikan deh nu bieu sisok balikan deh nu bieu aduh iyo geuning euy urang Cina teh aduh muka yang cincang cincang mah nya teuing kitu eta mah Cina merek si Sule atuh. Naon angka 7 kolot baheula sok bari ngahariring ka budak. Kumaha hariring kolot baheula lamun ibu ngasuh ka budak? Pan kolot baheula mah ngasuh budak teh ngahariring. Neng neleng nenggung gerak gede gerak jangkung gerak sakola ka Bandung gerak ngokolakeun indung. Cek bapak-bapak nu di luhur kuat kadenge pisan teu sangka eta gerahana keur kasep teh alus sorana. Nuhun Pak nuhun. Nganu hajat mah keur ieuh buru cenah bikeun ka hareup 200. Nu hajat mah eta teh keur pamajikan jeung salajengna kigituan. Buru cenah neng neleng nenggu buru euy gerak gede buru capek gerak jangkung gerak salah ka dieu gerak sakola ka Bandung gerak ngokolakeun indung ayun ti saha ieu ti akang urang masuk cieun dicuriga ku tatangga cek tatangga teh kieu euy cenah nu hajat teh boa keur pumusuhan jeung pamajikanana. Nah, eta kahareup sorangan cenah teh jeung pamajikanana. Kalamun bener ieu nu rumah tangga keur aralus, keur hade ka pesale, duanana ka dieu teh. Ayun aming. Buru yang make musik, di ayuna ayunku samping. Ayun aming di ayunku samping. Ayun aming gaduh saberiji wargi saberiji 10 kuat hiji acan tina 10 ka dieu ayo 10 can aya 10 nya ari ka Bos Roni naon ka Bos Roni eta make bieu make nyanyahuanan make pan anu ngawal urang teh Bos Roni mah jeung balik itu di jero aya kene aya ka Bos Roni teh naon wa aya kene di dieu oh bener euy kaciri Bos Roni mah mung dipenta teh wakilan atuh da dulur ongkoh bener
ayun ayun aming di ayun ku sampi buru damal biak sarorok sawah ayun ayun aming di ayun hariring sapuluhnya namanya dua dalapan deui ayun ayun aming di ayunku dalapan deui sweet ayun ayun aming di ayun hariring ngamplopan heula ayun ayun aming di ayun ku samping ayun buru atuh ayun aming di ayun hariring neng eta geuning neleng nenggung tak kitu amplop mah bahaya tuh gitu we duaan sareng caroge nah jika nu amok padahal mah kira-kira moal mah teu kudu ya cenah duaan jeung caroge cenah asa teu kudu hoak ieu teh anak batur ieu teh nuhun dalapan nu kahareup karek 5 nya 5 deui nya ayun aming di ayunku abah teh kakekna nuhun abah sing panjang yuswanya parak milik deket diri panjang umur lah sok hayang didoakeun mung 10 genep 4 deui ayun aming di ayun hariring etah ayun aming ieu saha di ayun nenena kumplit keneh alhamdulillah nek sing sehat nanya wargi abdi ieu mah mata urang mah nu mere duit langsung diaku dulur tak iya nu dihareup ngaraku dulur teh sudi teu mere ngaran jeung dulur mah lamun gering kudu silih longok lamun susah kudu silih talang lamun bingung kudu silih tulung eta jeung dulur tak sakedeung deui abdi rek balik ngaran jeung dulur bahanan da dulur genep 7 3 deui ayun aming di 3 ayun ku sampi pan lamun 3 teu ka ciri ku tetangga aduh si eta teu hareup ayun aming di ayun hariring burat udah capek teh ayun aming di ayunku sampai pasian jalan ayun aming di ayun rek nyentak moal ada ya saha wargina nu tak itu jeung dulur mah kudu silih hade lah tos gaduh garwa atau gaduh murang kali wah alhamdulillah sing awetnya adi urang nah teu percaya adi pun adi sing sehatnya adi urang nah juk nararangtung itu bro pokoknya nu mere duit langsung diaku adi sok bisa nu yang diaku adi kolot malah kolot baheula mah ngasunna teh ku cara kitu sora alus budak ngadenge reup we sare budak ayeuna sok ngasuh
maknya budak orok keur jebleh keur ogo eta lalakina terima kasih ko kumaha cek orok sia gelon teu mata paingan kolot baheula lembut hatena alus sikapna hade tata cara sopan santuna ternyata cara ngasuh ge geus beda bener Pak sedangkan nu tadi sabta mustika dharma buana 7 ciri nu kudu aya dina diri nolol deui ibu rayak-rayak rende berem rende hideng eta rende kayas kolen tangan eta beki hebel bekini neng lawas kaedanan eta rende eueuhnya rende hideng eta rende kayas beki hebel bekini neng lawan moal ti budak mah lawan era ti budak nan isuk teh can keur jelema nu ngewa bener eta manana gerhana budak duit budak wae dikokod moal ti budak mah sok atuh burukeun ka dia iti indungna mah rende berem rembung hideng eta rende kayas sok dede sok ka dia mah moal deh tuh punung aing beli ka berem rende hideng eta geuning rende kayas molentang punungan budak teh da sieun jadi gosip bener eta manana gerhana duit budak wae keur jajan kuat dicokot sieun kitu beta pek teh indungna kaduhung aing menolak atuh dah besok atuh buru bikeun deui ka dieu mungeun atuh kusaha we meuni rende berem rende hideng eta rende kayas kolen tangan eta beki hebel bekini neng lawas kaedanan bener punung dede tong punungan eta mah hanya sebatas metode da eusina malin eta Pak naon atuh eusina sangkan budak jadi soleh teh agama nu bener didiku agama didiku pasantren didiku kitab didiku kiai didiku ajengan didiku agama tah saingga tina agama ngalahirkeun 7 jimat dina dirina cager bager bener pinter singer jujur sok nyanyikeun cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager bener pinter singer jujur tur tabeunghar sok aing ngapalkeun teh kudu babari nyanyi ngarah babari apal cager beger jeung betem cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar sok ibu nu nyanyi abdi nu jempe sok cager singer tur tabeung cager alah bener singer jujur tur tabeung urang dewa geus arapaleun cing anu ieu polontong tamu sok cager teu juga ngaco cager bager bener singer jujur beunghar eta cager alah bener singer jujur tur hade sarua euy tuh kan bae di dieu motong diapalkeun ngan kuring yakin engke balik ti dieu di jalan bakal kigian cager bae
datang ka imah salaki nanyakeun ti mana ai maneh bieu pangaosan sanu ceramahna nu gerhana meunang naon Pak geuning budak soleh teu boga 7 jimat naon eta Jogja ipongan hareupeun salaki nu keur tunduh cager baget kumaha ceuk salaki nah sia jadi edan menang ngapalkeun bari nyanyi menang ieu ge barudak ngapalkeun jurumiyah sapinah jeung sagala rupa tadi dihadrohkeun pan jadi babari apal. Jadi di Indonesia mah nyanyi teh hanya sebatas alat metode ngarah babari apa eta teu can dites teh cager bager aduh eta gem alah adeuh nah jempenya eleh ku ieu. Jadi budak nu soleh teh nu cager lahirna cager batina cager lahir cager batin jelema nu cager lahirna tapi gering batina heuh panasan matak jelema mah kudu sampurna cager lahir cager batin dua bager saha eta budak nu bager teh didik ku ibu teh jang ai ka masjid teh poe Jumaah nyanak acis 2000 mun aya koropak lelepkeun ta eta teh ngadidik bager ieu mah lain duit teh dirampas ti anak mun ka masjid kudu lengoh ngarah aya anu mere cager bager tilu bener ceuk agama bener ceuk dari agama bener ceuk hukum negara bener ceuk hukum pemerintah bener ceuk hukum adat maka cager bager bener kaopat pinter prilakuna pinter bijaksanana pinter capetang nyaritana pinter nentukeun saha nu kudu dihargaanana matak budak nu pinter mah keheulaan nulungan nu jauh keheulaan hade jeung baraya tapi jelema nu pinter mah alus heula ka indung bapa sabab indung bapa adalah indung nu ngandung bapa nu ngayuga maka samemeh barang bere ka batur teh tah bere heula nu ngaran kolot cager bager bener pinter kalima singer teh gede kadaek nyai ngumah wadah siap mama nyai mani oke mama nyai ngapalkeun siap mama budak saha tanu kitu da barudak ayeuna mah dititah ku kolot rada hese ngumah wadah mama engke hudang nyai mani ketiris budak ayeuna mun di WA aku ka bogohna nanti ketemuan di makam jam 7 oke. Mun kanu kitu diulik padahal budak nu saleh mah panitah indung diutamakeun katimbang panitah batu cager bager bener pinter singer teh gede kadaek jujur berarti budak teh terang ngabohong beunghar ari budak beunghar kumaha lain luhur kuta gede dunya tapi budak beunghar mah beunghar hatena boga mie sasiki aya babaturanna teh jajan disemplakeun dibagi 2 ternyata babaturanna 4 dibagi eta mie hiji teh dibagi 4 geus kaciri eta budak teh beunghar mata kasimpulan budak nu saleh teh nu boga 7 ciri dina dirina cager bager bener pinter singer jujur aya yatim tadi dia nu hadir dia yatim mana sok sanu yatim ka dia rek dibere duit euy aya rek dibuka da riweuh nu ieu kudu lieur kudu ngamplopan eueuh rek dibuka di luhur panggung sok dek jadi dek tuh milik yatim ieu teh iya, ayo tadi bebenangan tuh, ngan sekali bu, aing mah, sini dek, mana yatim, serius, maknya yatim semoga anak tilu mana mah, iya, alah si Roni sih, oh ayah yatim di luhur, sok yatim mah dia, hah? Mana? Oh sok dia. Sok bisi kaliwat.
Moal ayahnya nu wani mukaan amplop di luar panggung. Pokoknya mah. Sok bisi ayah yatim. Komo yatim piatu masuk ka dieu. Cing urang hitung heula nya. 1 2 Ada mana usulan tetara balik tuh. Kadangnya tuh usulan du tukang. Rana. Hararayang teuing mereka karena mau kuriak teh dianggap mahugi itu. Rana. Bu yatim. Aya teh. Sare meureun. Oh, cing segede kumaha nempo? No iya no make baju bodas dekat dia atau kuring nukanya abdi kadinya oke aing mesin labuh kayaknya baik dah deket pira tinggal gitu baik ka dieu nge sok baik ka dieu iya orang hitung heula euy oh sok baik sok ka dieu tong era 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
12, 13, 14, 15. Pas 1,5 juta tuh. Salaman heula tuh. Cing geus gede teh sabaraha tahun umur? Genep naon ieu teh? Oh genep 11 ya. 15. Ari nu tos teu aya saha? Bapak sarua. Mamah mah aya keneh. Umur sabaraha tahun ta mamah? Ibu. Ari ieu mana indung? Teu ka dieu. Ieu mah itu nyaah teu ka indung. Nyaah tah mun nyaah ka indung sok hoak tara. Tara kaliwat. Itu indungna, ieu anakna. Cek anakna osok hoak tara. Bu kumaha? Oh tara bener, alus bener tara. Mun dititah sok ngagugu tara. Osok. Bu osok. Nah maneh jadi soleh hareupeun indung mah. Ari ieu mah nu tos aya teh sami. Bapak, mamah teu ka dieu. Geus nikah deui can mamah? Atos bae. Da moal apal budak mah. 16 tahun, sakola dituluykeun teu? Henteu. Kunaon teu dituluykeun? Oh, ream gitu. Ya teu sakola. Oke, iya. Dede, kamu teu can sakola? Belum. Oke. Kurang bere duitnya. Nih. Jajankeun, kade gebis. Awas gebis. Salam mah kitu bisa teu ngartieun salim na menikah. Kan wae ada budak sok kade gebis. Oke. Iya rek dibere duit. Rek dipake kana naon? Keur jajan. Jajanan naon da jajan teh loba? Udud. Acan udud, ulah. Marah sehat. Tuh tempon di lahur ge teu ara rudud tuh. Da teu bogaeun. Ieu 2 3. Sami. Nah bala lodor budak urang dia mah. Ya. Rek dibalikeun kana naon eta duit? Keur kuota. Gua geus beger ya. Sesana 1 2 3 4 5 genep. 1 2 3 4 5 ya. Sok. Sok. Iya tukang son aing ge nyaho, peletet tukang son. Kerokok lah. Sok nuhun. Beaknya. Oh. Ya cai ya. Da moal diinum loba-loba teuing atuh. Hah? Oh, hayang dieu atuh. Nah, imane kopi tuh. Udah soalnya tadi geus ngopi atuh ieu butik ke kieu ieu. Oh iya aya keneh hiji deui ieu. De oyong. Oyong naon atuh? Aim naon?
Bener, budak kuat nolakannya urang Si mamah ka dia, bapak ka dia, nu mana mamah? Nu di Bengker, kelas berapa Dek? Nah, leutik kana kelas genep nya anu kelas genep diteraskeun sakola mah. Tuluikeun nya sing soleh pigeuliseun da budak teh ibu. Tong dilelebar tong dilelebar. Geus aya di luhur pemuda cunihin tong dibikeun kanu cunihin Oh iya acan. Leutik teuing atuh keur itu mah ulah. Ulah Dede ulah wa kebeger Ibu, bapak sadayana doakeun ieu murang kali nu dihitan sing jadi jalma nu soleh. Oge keluargana dak hajat teh gede modal, muga-muga we ku Allah sesi digentian kuno langkung. Ibu sing sarehat, bapak sing sarehat, panjang yuswa, parek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi. Sim kuring atas naminana gerhana sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan, mugi agung cukup lumur jemar si hampurana. Paralun anu kasuhun nu ninggalin nu dipamrih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka pangarsana al mukarram al ustadzana karana nu parantos masihan tausiah kanggo urang sadayana